Imam Bukhari mah puasa kitu hebat ta Imam Bukhari. Baliknya na ka Afghanistan diseret ku umatna. Diseret antaranya na teh mun nyaritakeun Quran, hadis tetap Quran, godin mempertahankan eta doang. Di samping mempertahankan eta mempertahankan sababaraha hukum nu dirobah ku raja saat eta. Nyada teu nuturkeun pemerintah. Diseret dina kuda Imam Bukhari coba. Masya Allah. Batu ieu non sirahna teh ngadu jeung batu dak dikduk beres diseret maksudna nabi dibunuh terus leuleus Imam Bukhari. Tapi tetap Imam Bukhari di bulan ieu na masih ngajar keneh bae ngajar hadis teu lila maot. Iyalah Imam Bukhari dimakaungkeun di Afghanistan nu mantak datang ka kuari urang Afgan kekuatan jihadna luar biasa. Geus nya mah kajian kumaha boga naon? Boga Imam Bukhari. Iyalah panutan kami. Paeh diseret jihad fisabilillah. Kami hayang bareng jeung Imam Bukhari. Dunia ieu nanaonan. Nu penting di akhirat ngahiji jeung bendera Imam Bukhari. Di negara kami aya Imam Bukhari. Kami deuk nuturkeun eta. Wara rebat jasa. Di Baghdad kitu keneh, di Mekah kitu keneh. Nu asli-asli mah naluturkeun eta. Ketika sahabat dibere sugih teh kapan Abdurrahman bin Auf ceuriknya nu kuburanana di Yordan. Ceurik teh kunaon? Ieu harta nu sakieu lobana. Aya bahasa Kangjeng Nabi sadirham ti Abu Bakar leuwih amis tibatan 100 dinar uang emas tibatan Abdurrahman Abdurrahman Al-Wahid. Abdurrahman bin Auf. Ceurik Abdurrahman bin Auf. Tidinya lah nyana terus hartana dipake sabilillah dipuji deui ku Kangjeng Nabi. Sugih ge ai pake sabilillah mah bakal akur jeung jelema-jelema anu teu boga sebab nu bakal sabiqunal awwalu ti heula ka sorga jelema fuqara miskin. Nah aju ente boga perasaan aing ti heula jan bogo ente mah tuh kakira ente mah nyaho teuing jangan rasulapan. Idieulah begitu dibere harta di embung cek Abdurrahman padahal sugih cek Abdurrahman bin Auf embung kunaon besing ke di akhirat tengah hiji jeung Abu Bakar Siddiq beki di akhirat besi tengah hiji jeung Sayyidina Umar ku gara-gara harta aing tengah hiji mong cek jana teh padahal sugih dipersilahkeun jang sabilillah Masya Allah batur mah pikiranana ka akhirat besi di akhirat tengah hiji jeung Sayyidina Abu Bakar Siddiq aing sazaman jeung nyana haju aing tinggalin isin amat eta boga pikiran kos kitu eta batur mah. Nah, sazaman. Terus, kurang kuari teu boga panutan. Ayalah wali sanga. Col ka Indonesia. Masya Allah. Iyalah panutan orang. Mantak diulah-ulah ge zarah-zarah bae. Ku Amin Rais diharam-haramkeun ngelos. Jang Amin bae haram mah. Kami mah neuk zarah bae. Komo pemimpin zarah mah di sampingnya na zarah. Boga kauntungan pan lumayan. Bisa ngabangun dapur aing ku sebab zarah. Geus sabodo kumanyana bae geus. Nu jelas ba atuh kos gitulah panutan urang Banten unggal kabupaten unggal provinsi aya. Banten boga Maulana Hasanuddin. Cirebon boga Syekh Syarif Hidayatullah. Jawa Tengah loba geus di Jawa Tengah mah. Jawa Timur boga Sunan Ampel nu pertama Sunan. Wah luar biasa. Aya eta lah urang di zarah. Salah zarah kuari. Pak, kemana zarah? Kemana ke zarah Banten? Naon tuh maksudna? Abe usaha maju. Dah salah ya. Ieu kudu dipoteskeun di jelema nu kos. Kunaon hubungan usaha jeung zarah? Ulah kos kitu. Zarah bae deuk naon di akhirat abeh ngahiji jeung Maulana Hasanuddin, kaduana mah usaha. Jadi deui sia mah. Atuh nu di dituna nu salah deui. Nu sok ngazarah-ngazarahkeunana blon. Ayo coba bisi zarah saha nu boga maksud ka dia daftar. Sabaraha daftarna? Ya 500.000 lah sakiana teh. Wah eta tanu salahna kos ulah gitu bejakeun ieu pejuang dakwah Islam di Indonesia jang di Banten ieu tanpa pamrihnya nama bila perlu caritakeun masa hirup manehna tak kudu nama kos kitu ulah boga maksudna naon nu penting engke di akhirat sabendera jeung nyana kan ngeunaheun geus eueuh zaman para aulia Allah kabelah dieuna zaman para ulama kuari zaman para kiai-kiai Golkar PDI kadinya terus PKB terus zaman Kiai nu kos kararitu. Nah, urang mah teu kabagian masa Kangjeng, teu kabagian masa sahabat, teu kabagian masa tabiin, kabagianana urang masa SBY.
diganti wallahu alam Jokowi atau Prabowo engke sakedeung deui jelas zaman eta bae urang mah bisa bodoh zaman mana-mana ge ieu mah kuari neuk dijelaskeun urusan masalah pertanyaan jaga di akhirat waduh falanas'alanna alladzina ursila ilaihim walanas'alannal mursalin wallahu a'lamu bimuradi engke urang tekan kiamat sanggeusna kiamat tiupan pertama Kangjeng malaikat Israfil alaihi salam niup jelema teh kakaler ka kidul kawetan ka kulon lulumpatan anu keur nyusu anakna dibalangkeun budak leutik keneh kakarak leumpang geus suisan kobo aki-aki mah modar di dinya geus aki-aki mah teu kudu kiamat ku ari ge titah leumpang di nu panas engke oleng gejebur sorangan mantak lamun perangnya nama engke ku Amerika ge moal ditembak moal nya perang tutut hook senjata nembak nu kieu cek antepkeun lupat di kieu doang moal ditembakkeun hook luru aing ka sia budak beladik goplak no kan bener kan paeh sia nama geus aki-aki atuh teu kudu diangsongan senjata aki-aki mah angsongan sieni urang Lampung ayo sia kena naik paeh di luhur bateung nah ieu ke kiamat beres parae ganti bumi rata gunung Masya Allah mentak kurang lamun jaritakeun ente nyangka gunung teh bakal na angger horenganan tamur meresap gunung nuku urang kacirik teger watarol jibala ente neule gunung pajar ente mah gagah tegak luar biasa orenganan gunung teh leumpang tamur meros percis okos mega bae leumpang gunung ge engke bae leumpang yuk ku balikat isapet rat lelempangan kari kakalek aju wataral jibala qamidah disangka gunung teh teger kuat orenganan tamur marosahap leeh nana gunung sakitu tegerna leeh kok masih Juned ajur ganti rata laut gunung kobe wah geus diterjemahkeun ku Raden Oma Irama kiamat terjadinya ada jadi presiden. Masya Allah, gunung-gunung yang tinggi menjulang. Hari itu akan dimusnahkan. Wah, pohara jasa. Masya Allah. Lautan yang dalam sarua bae eta kos kitu jana beunang di Quran masalah eta. Ya Allah, ya Rabbi. Beres kabeh. Kuari hujan. Teng tiup roh ku malaikat Israfil. Saat merelentis kostoge cal roh ararasu ngeguh jelema nu tadina sepi eueuh sasah wabeh poe kullu man alaya fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal kullu man alaya fan wabeh aya di bumi langit rusak modar kabeh wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram hanya Gusti Allah sorangan nang tangan Gusti Allah limanil mulkul yaum can jadi raja apa ieu ai raja Mesir raja Mekah raja Yaman raja Indonesia udang ngaku sia jadi raja hah ayo udang Jokowi udang Prabowo udang cak Prabowo hirup kene mah can nyaho bawa jadi henteu itu bayar turun geus. Coba Soekarno udah ayo diudang ke Pak Harto udah Gus Dur saya kan dilengserkan cek Gus Dur ya saya emang gak ada tanggung jawab bukan dilengserkan kalau saya lanjut baru saya tanggung jawab untung saya dilengserkan ya udah cek malaikat Israfil tenang Dur
Masya Allah. Tantangan 5 ilmu kuliah. Geus beres kabeh harirup giring ka mahsyar. Timbang amal. Timbanganana kos timbangan emas. Aya talanjuhan, aya jaruman, aya cecepehan. Cecepeh nu sabelah langit jeung bumi mun dieusikeun ka dinya asup. Nu sabelah deui geus teu kabagian jadi kadegeun di asup. Ngun ku gede genana cecepeh. Ari nu deuk ditimbangna sagede Juned. Leutik kan. Ku gede-gede amat deuk ningalikeun jeung nembongkeun ka maha kuasaan jeung maha dahsyatan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wih, jelema digiring di berbagai negara kabeh. Ka mahsyar, di mana letak mahsyar? Letak mahsyar teh Masjidil Aqsa. Berarti di itu boga sejarah, dunia boga sejarah, di akhirat ge boga sejarah. Masya Allah karim. Iyalah, nu dek dicaritakeun. Ngrantung jelema kabeh. Malaikat Jibril cicing di tengah. Dihareup Kangjeng Nabi urang. Malaikat Jibril Mikail di belah katuhu. Jibril Mikail Israfil belah kenca. Anjing Nabi dihareup plak. Kumpulkeun ku Gusti Allah. Falanas'alanna allazina ursila ilaihim walanas'alannal mursalin. Cek Gusti Allah aing bakal nanya alladzina ursila ilaihim ka umat-umat anu diutus para rasul. Ndek ditanya teh an ijabatihim ar-rusula wa amalihim fima balagahum tentang ijabah ka para rasul jeung ngamalkeun naon nu disampaikeun ku para rasul ka maranehanana. Masyaallah. Di samping umat nu bakal ditanya walanas'alannal mursalin. Yakin kaula nu agung bakal nanya deui ka para mursalin utusan-utusan ditanya anil iblagi tina nyampekeunana. Ya Allah ya Rabbi. Wabah ditanya. Bari pertanyaan teh sabenerna mau balana kusana alaihim biilmin. Yakin kaula bakal nyaritakeun ka umat, ka para rasul. Kula bakal nyaritakeun biilmin dengan kanyaho, jelas nyaho. Wa makunna goibin jeung kaula teu gaib. Teu nyahona kabeh nyaho, ngan tetep ditanya bae. Pan jelema ditanya teh aya nu nanya teh nyaho, nu mantak nanya ge pan teu nyaho mang. Kaula ieu deuk ka Bandung hayu. Ieu jalan deuk ka Bandung jalan mana? Bener-bener teu nyaho berarti. Kaula mudik, ieu milu mudik deuk ka Jawa Tengah, Pak, deuk ka Jogja, jalan ka mana? Lontaran loba jasa, ieu itu Jogja. Ka belah dieu manggih deui Jogja kanan, belah ditu ke manggih deui Jogja kiri. Bingung aing mah ieu. Jogja deui. Belah ditu tek Jogja deui. Isi jalan nu mana? Deuk ka Surabaya ge teu nyaho nanya. Atawa nyana nanya, Pak, ieu teh kula teh dek dagang ieu cara dagang teh kumaha? Ieu modal da sakieu dek nu didagangkeunana ieu nyokot teh dieu supaya teu nyaho nanya berarti. Pak, kula teh hayang kawin. Hayu, hayang dek nanya bae ieu mah kira-kira kumaha ieu kula lamun kawin. Atuh babari, modalna boga henteu. Kula bakal hayang kawin sia teu boga modal mah. Nanya teh teu nyaho. Biasana nanya teu nyaho. Aya jelema nu nanya ngan aing mah sabenerna mah nyaho, ngan nanya so teh aing mah ngetes bae sia teh nyahoeun tante. Padahal mah nyaho ye, kos ka budak tanya, "Cek, 2 jeung 2 sabaraha?" Geus nyahoeun nu nanya nama. Ngan ieu dites. 2 jeung 2? Cak bapak tolol sia. Kudu ngabalikeun deui ka aing. 2 jeung 2 sabaraha? Cak bapak, wah budak blon nih budak. Mun cak bapak 4